Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahumullahu taala bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Babul atfi areta bab bade martelakeun atap. Wa huruful atfi ari pirang-pirang huruf atap asyaratun eta aya 10 wahia jeung ari anu 10 teh al wawu tegasna kahiji wawu. Hartina jeung wa pa'u jeung pa hartina tuluy. Wa summa jeung summa hartina tuluy, wa ao jeung lapad ao hartina atawa, wa am jeung lapad am hartina atawa, wa imma jeung lapad imma hartina boh, wa bal jeung lapad bal hartina balikta, wala jeung lapad la hartina henteu, walakinna jeung lapad lakinna hartina tetapina, wa hatta jeung lapad hatta hartina samalah. Fi ba'dil mawadi'i ay lapad hatta mah dina sawarehna pirang-pirang tempat. Fain atopta tah lamun ngatopkeun anjeun atawa fain atopta mangka lamun ngatopkeun anjeun biha huruf atap anu 10 alal marfu'in kana anu diropakeun ropa ta mangka kudu ngaropakeun anjeun au alaman subin atawa ngatapkeun anjeun huruf atap anu 10 kana anu dinasabkeun nasobta tah kudu nganasabkeun anjeun. Ao atawa lamun ngatapkeun anjeun ku huruf atap anu 10 ala mahfudin kana anu dijeerkeun khopadta tah maka kudu ngajeerkeun anjeun. Ao atawa lamun ngatapkeun anjeun ku huruf atap anu 10 itu ala majmumin kana anu dijajemkeun jazamta tah maka kudu ngajajemkeun anjeun. Takulu contoh, takulu ngucap anjeun koma jaidun wa amrun kana lapad koma jaidun wa amrun. Koma tarkibana jadi fi'il madi, jaidun tarkibana jadi fa'il. Koma geus nangtung saha jaidun ki jaid. Fa'il wajib ropa, jadi dibaca jaidun, teu meunang jaidan, teu meunang jaidin. Koma geus nangtung saha jaidun ki jaid wa amrun jeung ki amar. Wa amrun teu meunang dibaca wa amrun atawa wa amrin sabab tarkibanana jadi atap. Tina maktubna lapad jaidun. Jadi jaidun wa amrun teu meunang jaidun wa amron. Huruf atapna nyata huruf wawu. Wa ra'aitu jaidan wa amron jeung lapad ra'aitu jaidan wa amron. Enak ketingkan nasabna ra'aitu ningali kuring jaidan kaki jaid wa amron jeung kaki amar. Ra'aitu tarkibana jadi fi'il tu'na jadi fa'il, fa'il isim dhamir jaidan jadi maf'ul bih ketingkan nasab. Wa amron wauna huruf atop berarti kudu dibaca amron sabab jaidan ketingkan nasab. Jaidan wa amron teu meunang amrun atawa amrin. Ra'aitu ningali kuring jaidan kaki jaid wa amron jeung kaki amar. Wa marartu bi jaidin wa amrin jeung lapad marartu bi jaidin wa amrin. Marartu papaliwat kuring bi jaidin kaki jaid wa amrin ayeuna mah sabab yeuna bi jaidin maktubna. Berarti atapna amrin bijaidin wa amrin. Mana huruf atapna wawu. Amrin kunaon dijeerkeun ku sabab jadi atap. Mana matubna bijaidin. Bijaidin ketingka naon ketingka jer. Ciri jerna kunaon ku kasroh ku sabab kalimahna isim mufrad. Kunaon dijeerkeun bijaidin kunaon dibaca bijaidin teu bijaidan ku sabab kasupan huruf jer bi. Mana huruf jerna nyaeta huruf bi zaidin. Lamun teu kasupan huruf bi mah tetep dibaca zaidan. Marortu papaliwat kuring zaidan kaki zaid ku sabab aya huruf jar bi mimitina jadi marortu papaliwat kuring atau ngaliwatan kuring bi jaidin kaki jaid wa amrin jeung kaki amar. Wa jaidun lam yakum wa lam yaqud jeung lapad jaidun lam yakum wa lam yaqud. Jaidun ari ki jaid, lam yakum eta anu henteu nangtung itu jaid. Walam yaqud jeung anu henteu diuk itu jaid. Ye keur tingkah jajem. Lam yaqud dijajemkeun kunaon ku sabab jadi atap. Mana matupna nya teh lapad lam yakum. Kunaon dijajemkeun lam yakum ku sabab fi'il mudhari kasupan amil jawazim rupana lam. Jadi lam yakum di dieu ge dibaca walam yaqud. Babu taukidi atau kidu wallahu a'lam bishawab.